Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Adisha Sakinatul Fuadiyah kelas 12 IPA 2. Di dieu abdi bade ngajajarkeun cara ngadamel pais tahu. Pais tahu nyaeta kadaharan anu dijieun tina tahu dibungbuan dibungkus ku daun cau. Tuluy diseupan. Ilaharna bumbu nu dipake kawangku bawang, cabe, jeung bumbu liana. Pais tahu dipikawanoh minangka masakan anu ngeunah jeung sehat. Salajengna parabot nu diangge kanggo ngadamel pais tahu nyaeta panci, daun cau, nyere, peso, sendok, katel, susuk, sareng blender. Salaya ti parabot aya oge bahan nu kedah aya nyaeta 8 tahu bodas, 2 endog, sabeungkeut daun sunawung, salembar bawang daun, 3 lembar daun jeruk potongan aralit, 2 lembar daun salam, salembar sereh digeprek, uyah, gula, 7 siki bawang beureum, 2 siki bawang bodas, 2 siki muncang, hiji cabe beureum, pikeun siki cabe beureum, sareng koneng sacekapna. Salajengna nyaeta lengkah-lengkah. Nu kahiji nyiapkeun parabot jeung bahan, nu kadua asupkeun bumbu sambang sanding bawang jeung sajabana kana blender, tuluy di blender. Tumis bumbu nu tas di blender nepi ka asak, tambahkeun daun salam, sereh, daun jeruk, galokeun nepi ka rata, pasak nepi ka senyit. Nu katilu nyaeta asupkeun tahu anu geus dilembutkeun bawang daun, uyah, gula jeung kaldu supa, galokeun nepi ka rata. Nu kaopat pasak sakedeung tambahkeun daun surawung jeung endog galokeun nepi ka rata. Nu kalima siapkeun daun cau bungkus pais ku daun cau jeung nyere. Nu kagenep salajengna seupan salami 15 dugi ka 20 menit. Nu katujuh jahit terus diteueuskeun. Kitu wae nu tiasa kusim kuring nepi ka hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.